timbul-timbul berbagai permaksiatan tetuh gereja nang Allah hakikat nama dek nyoba ka kaum muslimin mukminin Kabupaten Tangerang. Coba sia ayana gereja didinya belok apa moal dibangun kelenteng hakikat nama Gusti Allah makhluk Gusti. Bupati teh menandatangani gereja, menandatangani kelenteng dan lain-lain sebagainya, menandatangani pihara. Eta teh kapan makhluk aing bupati, urusan bupati dorakana eta mangke di akhirat. Ngan aing dek nyoba ka kaum di Kabupaten Tangerang belok moal. Aing nyoba melalui perekonomian Yahudi, didominasi ku Yahudi, timimiti matahari sabar subur datang ke Indomaret Alfamart, iyalah kabeh teh ala Yahudi. Kemudian di toko-toko elit BSD misalnya didinya geus tertera seperti di Abu Dhabi, di Dubai, di luar negeri, minuman keras timimiti nu leutik datang ka nu gede. Nang aing cek Gusti Allah melalui hamba-hamba aing anu murka ngan aing dek nyoba ka kaum-kaum Kabupaten Tangerang khususna ngagelok moal tempat prostitusi loba jasa, di Citra loba, di kawasan Ambalaya berbagai kelas ngampar, kelas mismar, kelas itu leangan kosong, kelas hotel, motel dan lain sebagainya. Eta teh pada hakikat dabakan nang aing emang nang sanang aing melalui jelema biadab nu ku aing diciptakeun. Ieu teh jang nyoba ka anak-anak muda di Kabupaten Tangerang khususnya. Jang tokoh-tokoh saha anu dakwahna kenceng, anu ngalarang, saha pemuda anu bisa mempertahankan akidahna, saha jawara anu kembali tina lembah-lembah hitam kemudian ke lembah putih. Saha lamun henteu dicoba kitu moal kanyahoan mana kiai nu gagah jeung mana kiai nu henteu gagah. Lamun teh dicoba model kitu mana pemuda anu kuat akidahna jeung mana nu teu kuat. Lamun teh dicoba ku aing ku hujan moal kanyahoan ku hujan mana nu ngaji mana nu teu ngaji. Cobaan sarua bae. Ternyata begitu dibere hujan 70% ngaringkuk di iman. Cobaan sangkilang nu ngaji ka dieu ge henteu murni nu tadi teh lantaran nyana embung kampangi jeung polisi sakitu. Teu cenah kiai yang murni rek ngaji. Teu mah geus mah urusan nyana jeung Allah. Aing mah keur ngomong bae teh urusanna. Ya kanyawan ieu beungeut anu merengut jeung nu henteu mah. Coba terus engke gitu bae berputar, dunia ini berputar. Engke aya jelema naon kitu ngaranna itu jelema nu dugalah. Engke ditimpali deui ku Gusti Allah jelema anu Gatot Kaca, datang deui Arjuna, datang deui Samyaji, datang deui kitu Cepot. Datang deui engke ka dieu si Gareng, datang deui ka dieu si Semar, datang deui terus Kombayana. Woi datang deui pan cenah kiai nya rokok sekarang itu. Dang disiap aing ge nyaho teh. Datang tuh. Atuh kitu bae terus bae. Datang zaman Soeharto jel Gus Dur lawana. Datang deui zaman SBY. Oh, datang deui saha, datang deui terus. Ketika tandingna dek dirusak berarti ku Gusti Allah. Kuari di luhur teh kosong. Indonesia kuari keur kosong nu berjuang di atas. Bagian agamana aya Habib Lutfi hiji sosoranganan nyana datang. Sosoranganan lain lalagaan, sosoranganan nyana. Sebabnya nama henteu termasuk ikut di NU secara praktis, teu pernah ilu ti ge sebabnya nama di thariqah. Tapi nyana ingin memperjuangkan agama. Nyana mohon perlindungan ketika kamari multaqo datanglah ka babaraha menteri menta
di itu rekomendasi presiden alhamdulillah merekomendasi datanglah di Turki, datanglah di Maroko, datanglah di Baghdad, datanglah di Malaysia, datanglah di Amerika, datanglah di Tunis, datang dunia kelas. Nah ieu teh naon ieu deuk nyaritakeun negara anu keur carut marut. Indonesia khususnya umumna dunia Islam cuma cerita kabeh nyaritakeun bener organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna organisasi ieu nyaritakeun pangbenerna di antara organisasi kitablah hiji sarua bae Al-Qur'an tapi kenapa tidak pernah menyatu eta nu deuk diobrolkeun di multaqo teh Banten nu menang undangan hanya kula ngan teu ka ditu tapi nyaho kok bisa nyaho sih ulah loba omong sih ulah loba omong pesantren hanya babaraha pesantren mesti nama orang NU nu aktif tapi henteu hese nyaritakeun anak kuari carut marut dek mempersatukeun bangsa jeung negara agama di jerona minimal ulah coplok ieu teh sabaraha provinsi kahiji nomor kedua ulah terlalu ngarasa bener sorangan coba kita duduk bersama matak laun coba iya dijadikan Irak geus porak-poranda Suriah geus porak-poranda Yaman porak-poranda masih terus Yahudi bakal ngarusak berbagai negara Indonesia sangat diperhitungkan untuk dirusak tetapi Amerika membaca sekian lama dikristenkeun kok tidak berhasil sekian lama diwahabikeun kok tidak berhasil melalui organisasi melalui partai PKS tetapi sangat kuat ada apa sih henteu sembarangan ternyata ditinggali aya sabaraha sih ulama nu kuat di Indonesia urang mah teu pernah mendeteksi sampai dinya Amerika mah sampai ka dinya siapa di Jawa Timur siapa di Jawa Tengah dan siapa di Jawa Barat emang itu diteliti. Iyalah kuari teh dihijikeun teh hanya sorangan nu main. NU sakitu ayana, FPI emang geus kos kitu motifna. HTI atuh emang geus kos kitu. Hurud kos kitu. Henteu salah kabeh ge, tapi teu pernah bersatu. Ketika tidak pernah bersatu, amun ditumpangan kunyana jadilah perang. Maka kaum torikoh kuari bangkit deui yuk urang kumaha carana untuk mempersatukan bangsa jeung negara supaya urang teh memiliki ieu negara urang Nusantara Indonesia teh milik bangsa Indonesia mulai ahli-ahli torikoh dararatang kuari teh ka tokoh kadi mah dicaritakeun teh sampai ka gubernur sampai ke presiden sedang mengkaji siapa sih ahli torikohnya siapa sih tuh nu mantap kula sok nyaritakeun gitu teu sambarangan bisi engke aya di MPR aya kula di ditu kadeuleu ulah kaget tuh siapa sok teu percaya bae ka aing heran mah lain lalagan Masya Allah kuari mulai dihisap Indonesia oh ternyata pola pikir Indonesia berlai sangat luhur sangat maju sangat dominan sebab telah membahas bukan Indonesia saja membahas Suriah membahas Baghdad membahas Yaman membahas Turki membahas negara-negara ASEAN terus bagaimana cara menyatukannya geus kaambeul kuari ku Amerika maka NU ikut main Ki Hasyim Muzadi ditonjolkan kembali yeay nu mantak ge ulah macaan koran bae ulah deulean TV bae lamur mata sia mana kan ngaji ku aing dibejaan ku ari yeay sebab nu bergerak ti baheula torikoh kemenangan Baghdad di tangan torikoh kemenangan Indonesia khususnya Banten di torikoh Ki Hasyim Asy'ari melalui torikoh Yaman melalui torikoh Suriah melalui torikoh ketika geus acak-acakan torikoh sah sebab berjuang tanpa torikoh
Cak lu di luar naonnya. Pokoknya sih mah teu nyaho belah. Tuh. Berjuang di organisasi tanpa ieu teu jalan, berjuang di partai tanpa ieu teu jalan. Tipu doli pidato tanpa ieu teu jalan. Haji Pendi maca, mamaca, kutub-kutub robani tanpa ieu teu jalan. Eta mah bangsa dihianat ku Tuan Syabdul Qadir. Tuh, tetapi ketika ahli thariqah numbus bergerak ngaji lillahi ta'ala, ceramah lillahi ta'ala, dakwah lillahi ta'ala, di organisasi lillahi ta'ala, di partai lillahi ta'ala, melangkah dengan pasti lillahi ta'ala, gugur di medan laga karena motif lillahi ta'ala, ridho Allah. Aku hari mulai set aya naon ta karak sapotong ta carita ta karak sapotong ta waduh geus jam 10:30 karak sapotong ieu mantep jasa ieu lantaran ieu deuk nyaritakeun Nusantara ieu mah lain lalagaan ieu mah bakalna saha ieu nu jadi pelopor engke saha nu jadi pemersatu engke bakal sebab naon sebab ti Gunung Karang geus turun informasina ti Gunung Kencana geus turun informasina ti Gunung Gede geus turun informasina ti gunung nu aya di Jogja gunung geus tarurun tuh di Bima anu henteu pernah bisa kataekan ku jelema tanpa melalui kuncena geus turun nyaritakeun naon ieu sarua nyaritakeun kebahayaan Indonesia lamun geus tarurun nu kus kararitu mulailah da turunakan ka ahli thariqah nu kos kararitu mah beda deui nu turun ka Haji Pendi kan juri betul kamang nu turunanna teh bangsa kuntil anak nu turunan atuh ieu mulai ya Allah ya Rabbi. Nah nu mantak aya naon di Indonesia kok bisa jadi kuat kieu Amerika ge kaget. Masya Allah. Tuh. Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna in hiya illa fitnatu. Fitnah, cobaan. Aya naon bage cobaan. Ketika orang magahan ngaji kiai, sapira kiai tamat SD ge henteu. Haju tamat nama SD ijazahna ge geus di dahar rayap. Sapotong aya sapotong eueuh. Begitu datang partai Golkar nyana ilu kiai goblok. Kurang gede gob. Sia ta nu neruskeun. Sakola henteu lawan henteu ilu di partai. Geus kumaha tuh? Ngadoakeun kiai mah, ngadoakeun ulah ilu sebab mun ilu mah kabere asal geus kabere moal beres. Ngadoakeun mah mudah-mudahan kabere bae. Nu bener tolol kabeh. Asal geus ilu kadinya pareum. Asal geus ilu kadinya pareum. Geus teu diakui deui. Ku ari nu diakui kiai teh kapan kiai Salapi. Ketika jelema nyieun pondok pesantren modern, santrina 5.000 10.000, bagus. Salah henteu. Yang perbandingan sangat bagus jeung sangat dominan. Bahasa Arab bisa tidinya, bahasa Inggris bisa tidinya. Bisa jadi bupati jebolan pesantren modern sangat. Tetapi ketika nyaritakeun ibadah eueuh nanaonna, tur kiai nu pondok pesantren teu diakui masyarakat bawahnya kiai. Teu kabeh ku muridna doang tuh kiai aing masyarakat mah teu nyebutkeun kiai. Tuh siapa yang serikeun heran. Tapi kiai pondok pesantren salap mah nu kuarina dihina barang datang bae ka lembur mulai tad kemana tam. Kiai sorangan nu nyebut ustad masyarakat geus ada kebelan euy yai mana kiai. Nang saja buat kitu nang Allah. Kebelah dituna. Woi mama nukan kemana? Mulai geus tuh sebab naon sebab ai kiai modern mah kapan aya sekat jeung masyarakat teu diaku kiai ku masyarakat tapi kiai salaf mah kiai
ulang untuk ke mana untuk waduh kayak mah tuh enon penting ngariung oh ya siap ngariung menang 2 poe kiai hampura kunaon abah kula paeh pangmandian kan siap yang ngising didinya kiai didinya kiai nu mandian saya geus beres di pandian kiai bungkus kiai saya kiai salatan ku kiai siap kiai jauh sasa panggul habak siap gitu kiai mah aduh ke bangkos kos gitu apa teu mau kos di masjid kiai nongkrong trong kiai zohor ngadaguan jelema eueuh kapan azan panjana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sugan aya masyarakat datang eueuh keneh bae geus salat ratib eueuh keneh Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar hayya 'alas shalah ya faqad qamatis shalah qad qamati Allahu akbar la ilaha illallah Allahumma rabb hadzal bait eueuh keneh bae salat ka paibaran sorangan bae usolli fardhu zuhri 4 rakaat imaman lillahi ta'ala cak anu tatangga euy makmum na mana ulah ngomong Allahu akbar geus beres sugan rakaat kadua aya nu datang kan lumayan geus teu kudu niat deui maksudna geus lamun niat imaman ke rakaat kadua datang geus teu kudu niat jadi imam deui kan ngeunaheun sugan rakaat ka sugan atuh keur tahiyat hating datang ka tahiyat eueuh Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah geus beres lah sugan keur wiridan datang datang ka balik sorangan diborong punya mantaknya kebal-kebal macamnya dijual baik itu kok aing masih nabi lain gitu masalahna ya dicaritakeun sote nyana terus bae zuhur asar maghrib isya sorangan 2 tiluan aya bae terus nyana imaman eueuh bae terus istiqomah ngaranna di dinya kade sebulan 2 bulan setahun 2 tahun Allah ku istiqomahna nyana kabeh menghormati sia anu aya mah itu getol jasanya nama aya jelema ka masjid bae alhamdulillah aku lagi kadinya nyager kerek bae di masjid kebal-kebal diakui masyarakat coba kiai modern malah ya sebab naon beda niat nage ke waktu mondok nage hayang bisa ibadah henteu hayang jadi ustad teu hayang jadi kiai hayang bisa ibadah atuh geus we ku ari wudu bisa salat bisa ibadah Allahu akbar ih teh kudu aya batur atuh ibadah Allah niat di pondok nage deuk ibadah aing di pondok pesantren modern mah niat nage susuganan aing geus boga ijazah mah ke ditarima jadi lebe mudah-mudahan jadi amil jadi depak ya emang niat pakai kos gitu jadi kumaha tuh teu kumaha eueuh nu salah eueuh sugan disalahkeun lain lamun pondok pesantren modern atuh deuk saha nu maju kemajuan dunia terletak pada pondok pesantren modern kemajuan ibadah di pondok pesantren salaf ulah silih salahkeun ulah sia mah sok aju nyalahkeun ka aing lain ngan di pondok pesantren modern mah moal jadi wali moal sakitu doang pondok pesantren salaf hese jadi wali itu komo nyana moal jasa moal sebab naon ta'alluqna hate tuh anu lah okor lawa nah ieu kacaritakeun fitnah teh antep kenang Allah ngan urang kiai datang ka mana dakwahna ngalarangna eta kan aya persenan ti Gusti Allah oke anu mah terus bae dakwahna amar ma'ruf nahi munkar pemuda nu mana nu kuat aya nilai jelema nu ngagelok nilai lamun urang nyaritakeun di Sukabumi loba jasa kristenisasi ka ditu mawa supermi dan lain sebagainya cobaan ti Gusti Allah di urang kuari ketika karyawan lain Kristen diasingkeun bahkan dikaluarkeun cobaan ti Gusti Allah kuat apa henteu ulah jadi kabingungan ieu ta ayatna in hiya illa fitnah tuh ternyata kos kitu
urang boga pamajikan hiji kemudian nyandung dua nu kolot galak atau nu kadua galak ulah bingung fitnah cobaan ulah bingung ulah tamah engke ge koleng sorangan tamah atuh kayana tanggung koleng 3 ayeuna geus tanggung koleng 4 geus 4 teu bisa balik nya sia kurang cicing di dia puyeng aing balik ka mana ieu cakena teh ka nu kolot nyarekan bae nu ngora kitu keneh nu katilu kitu keneh nu kaopat kitu keneh aju goreng mah lah aing mah ngagejeburkeun maneh bae tungtung nama lain indah nyandung ngagejeburkeun maneh ulah bingung fitnah kabeh ge cobaan harta cobaan sehat cobaan penyakit cobaan ilmu cobaan nah iya kuari nu kadeuleu ku urang perumahan gerejana cobaan lamun urang teu dicoba moal kayahoan luhurna urang ye cek Imam Ghazali teh mah urang susah teu boga nanaon puasa bae ka tukang karti mah kos kitu mah jelema puasa bae teu boga nanaon karti tuh jelema mah mun di restoran puasa karek hebat ye jelema cenah teh mah cicing bae sorangan bae di imah atuh pantes cicing bae di imah sorangan aju teu loba omong atuh pantes ngariung coba tah di loba jelema aju nya cicing bae eta karek hebat ye atuh ai cicing bae di imah di kamar berarti loba omong atuh pantes bisaeun teu kabeh kos kitu mah teu je nah lamun aya jelema narurut ka urang ngaji atuh pantes tah di tengah-tengah jelema anu teu nurut ka urang ngaji eta hebat ngaranna kos kitu ye parangsana